Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana, ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, rencangan anu kusim kuring dipika nyaah. Ayeuna kuring di dieu henteu dina masalah anu urang hadapi dinten ieu. Sapertos anu ku urang sadaya ningali dina TV sareng media massa yen virus corona berleluasa di tanah air. Nah, ayeuna urang wijaksana ngeunaan virus corona ieu, di mana virus ieu mangrupakeun virus enggal anu teu acan kapendak obat sareng vaksina. Jadi, urang kedah nyegah ti ayeuna. Pencegahan tiasa dilakukeun ku ngumbah leungeun saduana sateu acan sareng saatos ngalakukeun kagiatan naon wae. Urang oge kedah ngajaga kekebalan urang, sebab virus ieu tiasa maot ku imun arurang nyarira. Sareng nalika pamarintahan nyolong urang tiasa nyegah kalayan ngajaga jarak sareng nganggo masker. Tapi langkung lami virus ieu disaur bakal mekar. Ku kituna ayeuna tiasa didorong pikeun stay at home supados arurang henteu janten penyebaran katanapi korban virus ieu. Di mana ayeuna jalmi anu katepaan ku virus ieu henteu kedah ngembangkeun gejala janten urang kedah langkung ati-ati. Panginten ngan ukur pidato kuring ayeuna ngeunaan banding COVID-19, moga-moga arurang sadayana tiasa ngiringan saran pamarentahan sareng sakaligus nalukeun ieu COVID-19 supados panitia atau kesehatan ditabahkeun. Kitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten bisi bilih aya kata-kata anu lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.